istirahat gawe ayeuna mah teh nanah teh rek olah udang jeung cumi. Besti mumpung istirahat gawe aya udang jeung cumi tadi nama ite kamari diolahkeunana tapi da kamari teh hoream. Niat awal nama arek dibeuleum tapi pas diilik-ilik ite loba teuing lamun dibeuleum teh. Jadi we dikumbah ulang arek diolahkeun biasa we. Sabenerna mah ieu teh beku keneh tuh da uyuhan we dina jero freezer karak dikaluarkeun langsung arek dikumbah. Tapi kela-kela kedeung besti samemeh ngumah udangna teh nanah teh arek gegero heula ieu aya saeutik geuninganan asa hareurin. Tuh apanan lamun misalna geus digerohan mah asa leganya dituluykeun we ngumbah heula ieu udang nanti heula. Emang niat awalna mah arek dibeuleum matakan ieu teh si cangkangna teh teu dibukaan tapi da kulantaran ayeuna mah arek diolahkeun jadi we si cangkangna teh dibukaan heula lain cangkang meureunnan kulit. Anggal geuninganan mesekan kulit udang kieu mah besti jabah hiji-hiji deh. Untung we si kulit cumi-cumi anu hideung mah geus dibersihan tuluy ieu teh dipiceun heula runtahna. Diilik-ilik dina baskom leutik ieu mah teu mahi besti jadi we dipindahkeun deui ka nu gede. Biasa lamun misalna si kulit hurang nama dipiceun besti mal mungkin pan diolahkeun mah da teu ngeunah atuh kulit nama heuras. Lamun si kulitna geus ngagundukna jero baskom kabeh mah tuluy dipiceun pindah deui kana dagingna. Sakuduna mah ieu teh si kulit cumi-cumi teh warnana bodas tapi da kulantaran dibalur ku koneng jadi we warnana koneng kieu geuninganan ditambahan we ku jeruk lemon. Lain arek diolahkeun make jeruk lemon tapi dibalur heula we meh teu bau amis teuing. Tuluy diceungceum heula sakedeung mah meh meresap si jeruk lemonna teh. Sabari nungguan ceungceumana meresap dituluykeun nyieun heula bumbu. Anu sakuduna mah bawang beureum bawang bodas tapi da kulantaran aya nu teresepeun bawang bodas jadi we make bawang beureum hungkul. Besti teh nanah ge make bumbunan teu aneh-aneh make cabe beureum, make bawang beureum, make koneng, make jahe, make lajak. Lamun misalna bumbu iris nama ieu tah bawang bombay jeung cabe hejo. Kira kedeung besti samemeh di blender urang kumbah heula nya ditempokeun tu dikumbah dikocok-kocok nyampe ka bersih. Lamun misalna si calon bumbuna geus bersih kieu mah dituluykeun di blender we soalna lamun misalna digures mah tararangel cara rangkeul. Lamun misalna geus lemes kieu mah dituluykeun nyokot heula katel ajang numis bumbuna. Ulah tinggalieun oge ieu si bumbuna sakalian digiliwing dibawa kana deukeut kompor. Diprekkeun komporna tuluy eurihkeun minyakna geus eurihkeun panas minyakna mah dituluykeun eurihkeun bumbuna. Sabari numis bumbuna teh nanah oge ngumbah daun salam jeung daun jeruk. Sabari nungguan si bumbuna asak teh nanah oge arek ngeuretan heula ieu si bawang bombay jeung cabe hejo. Bawang jeung cabe hejona beres diiris mah dituluykeun ngoseng-ngoseng heula ieu bumbu jigana teh encan asak tapi arek diuyahan heula. Tuh kan nya besti encan asak ieu teh can meresap si minyakna oge. Sabari nungguan si bumbuna asak teh nanah ge ngumbah ulang ieu si udang. Lamun misalna geus bersih kieu mah tuluy diasupkeun tapi kela kedeung besti samemeh ngasupkeun eta si udangna teh nanah teh arek ngulub heula ieu pasta. Mih pararanjang anu titah budak galing hayang mih panjang cenah jadi we dikulub heula sabari olah. Lamun misalna si mihna geus asak ieu mah pan geunaheun tinggal diaduk-aduk tuluy diasongkeun. Jongjon panan geuninganan geus ngasongan budak galing dua mah tuluy ngasup-ngasupkeun heula ieu aduk-aduk kue caian we. Sakuduna mah si caina teh saeutik tapi da kulantaran teh nanah masok hayang hipu teh geuninganan jadi we rata jeung katel teh. Ieu mah olah sakabawa-bawana we naon anu aya bumbu dina jero kulkas diasupkeun aya saos tomat diasupkeun aya saos anu lada diasupkeun. Lamun misalna si bumbu